kemana ki? Kaditu wa, kenaon ieu wa? Aing biasa ngojek. Ngojek, urang ngojek gua tapi meuli heula cilok. Oh heuji atuh. Daguan sakedeung wa. Sok. Ngojek itu naik kemana sih kayak teh pelungak gitu. Kemana kemarin? Mang, Oh. meuli cilok Ya, 10 ribuan. 10.000. Ya. Aduh. Apaanan? Boga duit aing teh euy. Kumaha nya? Bade ka mana, Kang? Kela Mang. Nukeran heula receh. Jelema teh ening teu siga nu rada gering, siga nu korban salot. Waduh, nambut tala receh atuh 10.000. Eueuh teh eueuh receh pisan. Oh, kela. Aduh. Seberapa 10.000? 10.000 we. Tuh, dot nuhun nya. Mun oke lah dihijikeun sekalian. Sok. Kumaha? Duh, hampura lila ya, Mang. Sok jadi. Ini lila si Amang teh. Waktu itu adalah uang, Mang. Bade di sambelan, di sausan. Di sausan. Kecap jeung asin, mah. Ulah ngangge sambal. Bade sambelan. Ulah. Sami. Jelema teh siga stres, tapi bener ieu mayar. Badan siga wungkul eta mah. Hayu wadoyok. Kemana ieu teh? Kemana nya? Kela. Ke ATM. Ka ATM merek nyokot duit. Peting teh eleh. Rungkat. Terus peting teh kumaha nya eta teh? Main deui. Alhamdulillah ek narik wa. Itu ciga benclang. Lumayan. Ye, ulah main teuing nu kitu. Mata kajat duit. Dan naon wa? Eta teh. Ieu wa, lamun menang mah bae cek mamah abi ge. Lamun eleh ulah main kitu. Hari ayeuna ka mana tuh puguhna? Tadi itu ka bank BRI. Tutup BRI mun ciki mah paling ka ATM. Oh nya tuh ATM we lah. Berangkat. Gaspol. Kumaki? Terjadi ketang ke ATM nage. Nah, hati jadi. Soalnya pan eleh. Ayo bener mana ka mana tuh? Ayo wadoyok. Wow, kayak Faisal. Kasih oding. Pan si Faisal teh anak wadoyok, si Oding aya ditukeun ngaronten. Oh. Ayolah. Kasih oding we. Bencong. Yuk tuh yuk. Ayo. Kita can dihirup ke. Cang. Ai si iki sok. Aya ngawe ka mah? Tara ka aing mah teu gablek aing nomorna ge. Nah gitu. Ka aing mah pusing unggal isuk, unggal peuting. Pinjeman we duit. Heeh. Unggal poe. Nah duitna pake naon ding eta kuat ke unggal poe? Eta main we judol. Sagala geus beak di imahna ge indungna ge geus pusingeun, hayamna dijarwal. Kulkas, TV, lomari, wah geus dijarwal cak aing ge. Baunya di. Aingan kamari aing nempuan teh. Lelempangan sorangan bari jiga nu ngomong sorangan. Kurang ku lelempangan ngaweake ka aing. Geunya. Sama kamari mah meureun nempo si ieu. Saha? Si Salim paling geus sia mah. Tadi geked aya keneh nelpon ka aing nawarkeun kantong. Nah aing kantong jang naon cek aing teh. Nah bapana eta teh tara kumaha ding? Nyebut nyawa teuing atuh da aing teh sa ieu mah.
Kan siapa apa eta kumaha? Bante apa lain bapak anak kumaha nama. Aur sa. Mana ke kade? Tuh. Bing, saya cari-cari. Kamu kemana aja? Kemana aja. Ti tadi ge aing aya di dieu cungur. Saya cariin. Bagaimana tentang bisnis yang tadi? Apakah Anda mau? Masih bisnis naon ding? Bukan tadi Eka jual kantong goblok. Nah kieu nya. Asa beuki parah. Mau enggak? Ini saya kasih keringanan lah buat kamu mah. Mau naon atuh? Aing ge ieu boga tah. Nejang naon aing kantong nu kitu. Udah, kamu mah tolongin saya aja. Nanti kalau menang saya kasih 10 kali lipat. Ki, ojek we heula tadi. Iya rek ngetem deui. Ntar wa. Ding, cepat atuh. Nah cepet naon? Yang tadi, bisnis yang tadi teh. Ding gua teh lah ieu urang panrusuh ya urang eta tadi nginjem teh 10.000 meuli cilok tah. Jeung ojek. Mani. Mana ningali heula kantongna? So, kita mau lihat di Prancis. Anjis. Iya. Sabaraha tadi? Sok, bayar dulu aja ke Wadoyok. Berapa, Bang? Aduh, iya. Aduh mana jadi berapa, Cur? Aing kabawakeun sana. 20 ding hareuy aing rek ngetem heula. Ya, Ding. Cepetan, kasihan Wadoyok udah nungguin. Nuhun. Ya. Aduh. Itu baru 20 ya, Ding. Tambahnya. Masih ada tambahnya lagi. Tambahna naon, Cumur? Pan saya teh mau jual ini 300, Ding. Nah nu kieu patut 300.000 nya. Tah tinggal ya tuh logona oge. Di Prancis asli ieu mah, tengah bohong. Mau mana mau di kantong? Enggeus 20. 20 naon ngahina embung aing mah 20 mah. Wadoyok tungguin. Ka mana deui Ki? Ka ditu we. Ai duit aing mana? Tadi kamu ngasih sama siapa? Pancek sia ka Wadoyok. Ya udah, kamu mintanya ke Wadoyok tuh. Bang, nu 20. Nah, pan iki sia teh ngojek jeung nginjem kurut cilok. Iya ya. Jadi aku harus gimana? Bikin kantongna geus lain harus bagaimana ya di kieu. Sia teh ngora keneh ulah main we. Judi online. Tadeuh otak siap benculung kitu. Geus balik we balik. Nginjem heula tuh motorna nginjem. Cicing motor nginjem. Nginjem heula ka ditu. Geus mending kana uih we jung. Mama bisi neangan jung. Jung. Depo. Jung. Astagfirullahaladzim. Oding babaturan sia jadi bencelung gitu. Nyao, Bang. Aduh. Kantongku hilang diambil orang. Aduh. Beunang meureunana. Cek aing tadi ulah marenteng judi online sia teh tadi bencelung. Heeh tah, ulah. Sia ulah kehe deui. Mana ya? Duh, panas poe teh ka leungit Ki, Nya keur wa. naon Ki? Biasa wa keur moekeun kopi. Oncir, tah mending keneh kitu Ki tani. Emang loba meula kopi? Alhamdulillah wa tinu nini ieu teh. Nah, hejo keneh kitu atuh geus diala Ki. Biasa wa kapepet jang main ieu teh. Jeung main naon sia teh Ki? Biasa wa tembak main eta. Deng sia iki ulah main teng nu kitu sia teh karunya nini maneh eta menang. Nah, jam lah kopi. Montong pakai main nu kitu bikin duitna ka nini maneh. Santai wa. Engke mun tina ieu meunang hasil. Nini oge dibelikeun kebon 10 hektar. Heuh mun meunang sia teh kehet. Sia teh rungkad wae. Enggeus kalah ka bisi bencelung maneh. Apa itu bencelung wa? Bencelung teh lunglang lingling iki sia teh engke teh lunglang lingling sia. Lunglang lingling bagaimana wa? Aduh sia teh ngarti-ngarti. Edan kehet. Sianya. Edan, kamu yang edan. Mana Pak? Abdi erek ngalah kopi.
ngan ditempo teh geus lenang beak. Nah, pan kopi mah geus diala ku si Diki pancana dititakun ini. Haram jadah ku si Diki wa. Heuh ku si Diki da geus ngomong cenah kan ini tuh keur dipoe di ditu tuh. Nah, diala ku si Diki kan eta mah plak urang wa. Geus ngomong cenah kan ini keun we alo di dinya ieu jeung we tempo keur dipoe di ditu. Hah, aing sok aya yang we si Dikinya. Jeung keur tempo jeung dipoe di ditu wa. Heeh. Aing Lumayan ini. Diki, Hei, mana kopi urang diala? pan aku mah sudah bebeja kan nenek. Yeuh, kapan eta mah kopi teh bagian mamang kebona eta mah? Ah, saya mah nggak mau tahu. Udah bebeja ku nenek ya. Geus ulah wani ngala-ngala deui. Itu mah bagian mamang. Kadieu. Lieur jalma teh. Aya wa. Aduh, aing mah cilaka wa euy. Geus dak sagala seuki. Ayeuna geus kebon anu nenek anu urang di baba dayeuna kopi dialaan bagian urang. Nah, tung canya tambahan atuh ulah main nu kitu teuing gitu. Nyaho da geus ka ditu ka dieu wa. Eta teh geus ka ditu ka dieu namaan urang mah geus soleh. Ai bapana kumaha wae? Teu bapana lagi geus kalah ka masrahkeun pasrah. Teu nyaho teuing kumaha geus kalah ka ditu ka dieu lieur eta teh wa. Yeuh, ceuk urang mah mending tambahan ruqyah wae ruqyah. Ya sugan ieu mah sugan aya info belah mana wae itu tah. Da kabeh oge geus ditata geus pokona mah geus kabeh. Tukang tata mah didatangan anggar wae kitu wa euy. Nya aing wa euy nambah anu kitu mah kumaha nya. Ye wa bapana ge sieuneun. Da sok galak atuh. Sok ditampiling bapana ge da sieuneun eta teh. Oh galak. Galak sih kitu lamun geus der teh. Sekarang pusing kumaha atuh nya euy. Di ruqyah we. Ieu teh di ka mana ngaruqyahna da geus ka ditu ka dieu eta teh wa situ sugan aya gitu nu rada ieu. Geus ka oleh. Urang tatanya atuh nya sugan anu heuh nu bisaeun gitu nu kitu. Wa atuh sugan bantuan atuh beak sagala nu kitu nya. Kapan? Heueuh. Geus ka beak sagala di imah oge. Coba cek aing cik anu rada benclung kitu nya sok kadang-kadang ngomong sorangan. Kadang-kadang surah seri ngomong sorangan eta teh lamun teu di baturan mah. Utak kitu wae mikala ka geus kala ka oleh wa. Oh sagala ge dibabat cenah nya kamari cek si Oding cenah TV. Oh geus lomari eta kamari terakhir teh ngajual kantong tah kasah ka si Oding cenah dedengian teh. Heuh gue atuh nya erek ka ditu heula. Oh nyawa lah. Oh siap Bang ge informasi lamun urang aya solusi mah di bejaan. Siap wa siap. Nuhun wa ya. Ayo. Ya, Assalamualaikum.